Pertanyaan kedua, kumaha gimana kita membedakan harta yatim? Kieu. Dina sholawat ge lamun make harta yatim haram narimana tah. Fidyah. Jelema maot aya yatiman, kemudian tirkahna encan dibagikeun. Nah eta nyokot bae tina tirkah jual bae sawasetik jang biaya maot aya harta yatiman tadi dinya haram urang narimana haram gitu kene ngariung nu dipake ngariungna harta tirkah aya yatiman haram teteh kos itu teh haram teu meunang urang ngadahar harta yatim atuh kudu kumaha tuh. Ya mas, saya mau bertanya, saya punya tetangga tapi dia punya istri 2, mantap atuh. Sedangkan istrinya tersebut adik dan kakaknya. Oh, dia tikah dua-duanya. Kami sebagai tetangganya itu kedosaan apa tidak? Itu dosa sih ngabejaan kali itu. Konon ngabejaan ka aing atuh sia deui. Dan bagaimana si yang ngontrak tersebut dibere papatah kudu dipapatahan. Mun manehna teu bisa mapatahan ajak ka kokolot didinya ka ustad didinya nu ngartieun supaya ulah terus bae zina. Mun diantepkeun bisa-bisa ya tsunami kan ka urang dinya nya insyaallah naudzubillah min dzalik. Iman naon ye? Saya ada pertanyaan, kata Pak Kiai, besi berbenturan dengan besi haram. Lalu bila seseorang sedang memaku kayu agar kuat, contohnya bikin masjid itu ya, terus berbenturan besi sama besi sama. Nah, ya Kangjeng Nabi Muhammad ketika perang melawan Yahudi ngadu pedang itu besi Indonesia. Amal dijawab yang gua ingat. Tanyakeun we ka urang ditulah. Aduh, nu kos kitu bae. Naon deui? Dan bagi Kiai abdi punya 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana atau apa hukumnya kita membagi-bagikan duit sholawat di dalam masjid kalau habis nyalatin mayit, boleh apa enggak? Kedua pertanyaannya, bagaimana kita membedakan harta daripada harta yatim? Saya kan suka sering ikut riungan ke rumah tetangga yang punya yatim. Apakah itu sama memakan harta yatim? Tolong dijelaskan. Nyalatin kemudian dibarere sholawat eta teh kifarat mayit ninggalkeun sholat sabaraha sholat nu ditinggalkeun tah eta durutkeun ceuk mazhab Syafi'i mah teu bisa ditebus, tapi cek mazhab Maliki jeung Hanafi mah bisa ditebus. Tu qadha wa tufda, tebusanna per salat adalah saliter. Jadi berarti lamun cek mazhab Hanafi mah witir teh jadi fardu wajib geus ngitungna sapoe sabeting genep
lamun ninggalkeun salatna sabulan tinggal dikalikan baik diistilahkeun ku urang sholawat artina mayar salat nu ditinggalkeun. Salat eta dijamakeun sholawat mentak kudu ngaji ge. Si teu ngaji si katembok waing tulisanna jore ye. Jadi mayar salat sababaraha salat nu ditinggalkeun ngaranna fidyah. Kumaha lamun ieu mah bagus salatna teu pernah tinggalkeun teu kudu dibayar fidyahna ngan afdolna mah bayar. Selantaran salat urang mah teu khusyuk. Jadi utama geneh di pidyahan bae nambalan nu kurang bararagusna salat. Malah leuwih utama nama ti mimiti balik sanajan urang salat cek mazhab Hanafi mah. Lantaran salat urang mah salatna teu khusyuk geus diitung. Ima deuk ngitung nu tinggalin bae salatna wa ima ihtiyat bae deuk ti mimiti balik atawa ieu mah sabogana bae nu tinggaleunana mangan ge 2 bulan satauneun bae urang bayar ngaranna fidyah eta teh dibayarna ku beas. Geus beas kudu dibabagi saurang aya sabaraha urang ge misalna aya 100 salat nu tinggaleunana ieu adalah aya 100 salateun berarti 100 liter geus saurang saleter eta teh lantaran beas mah berat lah urang kaduitkeun bae dihelah sarua mazhab Hanafi keneh kaduitkeun bae lamun 100 liter berarti sakintal. Kira-kira sabaraha duit tah beas nu bagus sakintal berapa duit? 400 500. Nah duitna ditendin bae geus kana wadah beasan di dinya helah teh ngaranna geus nu diiderkeunana beas. Make bahasa malaktuka hadzal mal kafaratan nama fi zimmati fulan bin fulan min shaumin wa sholatin wa kulli ma wajibullah alaihi aju cak nu narimana qabil tu balik geus beres. Jadi dibawa bae geus gunyana kabeh. Teu meunang dikepung teu mah sia ieu tuh. Aing dibere jiganan teh. Ngan meureunana najuna eta moal diondang deui tah si jelema eta. Sehingga deh besi dicokot deui. Saya parantina qabil tu hadzal mal kaula narima kana ieu harta ngan wa wahabtuka kaula mikeun deui ka anjeun. Tah eta teh supaya fidyah katarima ku kabehan engke dibagikeun keur teu dikitu-kitu ge jadi bae. Ya fidyah kirimkeun ka saha. Acana kiai ulama moal make beas. Ajeurek naon tuh? Ndek dikodoan bae salatna kukula 100 kali salat utamaan kena dikodoan tak ku anak. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal ka'bati. Qadaan an abi Allahu akbar. Tah kodoan ka salat bapa, ai bapa di kodoan ai nyana teu salat. Teu beres deui. Ngan meureun cak bapa teh waduh sia kodona teu bagus jasa ieu ka aing. Salat mah salat sia ngodoan aing malaweung bae. Teu masalah sih teh urusan malaweung mah ngan nu jelas lah kodoan. Jadi silakan dek di kodoan bae mangga cenah berat dek di pidyahan bae mangga eta di luar mazhab Syafi'i. Cek Imam Syafi'i malam tuqdo walam tufda
di kodoan teu bisa dipidihan teu bisa lantaran geus maot mah geus bae putus tapi cek mazhab Hanafi jeung Maliki bisa geus alangkah baikna tuh jaeta ge mazhab ahli sunnah wal jamaah pake ku urang maot make ka mazhab Hanafi geus make carana cara mazhab Hanafi eta teh diputerkeun mun teu dibagikeun langsung beasna diputerkeun lamun deuk dibagikeun beasna mah teu kudu diputerkeun ieu mah geus disiapkeun saton di hareupeun masjid atawa di imahna geus teu kudu diputer-puter nyalateun datang bikeun beres nu diputerkeun sote dihelah lamun beasna ngan saukur setengah liter jabeurak ieu mah deuk make duit bae tah teundeunkeun ka beas eta helah ngaranna puterkeun balak tu ka azal malam pijema terus tangke nu dibagikeunana duit sebab cek mazhab Hanafi nu kudu dibagikeunana beas kuari beasna ngan setengah liter duduk dibagikeunana duit geus tadi geus narima beasna setengah liter tah geus sarua jeung narima nama beas ngan diduitkeun mentak diputerkeun heuh masbal kartin bangsa Muhammadiyah moal geus sos kitu moal eta mah di ayana di mazhab tapi alhamdulillah kabeh make di urang teh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Makomo terus. Nah ieu berarti menang nerapkeun para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala nu memperjuangkeun ngebedah Islam para wali. Kos kitu ta para wali teh berarti jarago ngajina. Hararebat timbul Islam nu anyar anti mazhab Muhammadiyah lah, Persis lah, PKS lah. Nah ieu nu teu marake mazhab padahal nyana teu make mazhab ge tetap deuk lumpat ka mana mun cara geus ditingker mah geus ditingker hukum teh ku mazhab. Nyana teu make mazhab Syafi'i nyana pasti jeung mazhab Hanafi mah akur ngan embung ngaku doang. Cek mazhab Syafi'i kudu sholli sunah cek Hanafi mah teu kudu ja Allah geus jahoeun urang asup datang ka masjid Allahu Akbar teu kudu make usolli Muhammadiyah kan kos kitu. Ieu geus katingker geus teu kudu loba carita teh mah mazhab Maliki teu kudu usolli Allahu Akbar. Malam-malam mazhab Maliki mah geus make ulah maka sejak kaulah salat 4 rakaat zuhur teu kudu langsung ya Allah nu Maha Agung beres. Geus. Tapi mazhab Syafi'i mah lain kitu ihtiyat. Ngaihtiyatan supaya manteng. Pertama urang nangtung geus dipantengkeun ka Gusti Allah diusoli-usolikeun ge eta hate ka usaha-usaha bae. Sakitu ge diusoli-usoli hese bae eta doa Imam Syafi'i mah jadi rapi acenah moal make pasti ngagejlig ka mazhab Hanafi acenah kula mah teu make mazhab justru teu make mazhab sote ngaku da doang ujung-ujungna mah hukum geus katingker ku mazhabul arba'ah moal bisa lumpat di dinya moal tinggal ngaku jeung teu ngakuna doang ka mazhab lah cenah ja ulama ge sarua bae manusia eueuh masalah nyana deuk make saha ja ujung-ujungna mah jana ge make ulama ngan nyana make ulamana ulama nyana ulama anti sunnah rasul ngan nyana ge ngakuna mah ahli sunnah wal jamaah. Nah eta geus da teh mah di dunia teh geus teu repeh tah mah di mana ge tos komo geus timbul wahabi ka urang ti Mekah baheula mah beuh di Mekah teh asal nu talar Quran hafal tafsir 3 tafsir makharijul hurufna rapih tes sanggeus tadi tes istimewa fikihna hebat dijadikeun imam haram mentak di berbagai negara baheula dijadikeun imam haram di Indonesia sabaraha nu jadi imam haram termasuk komo atau bangsa Mesir, bangsa Irak, bangsa Iran. Nah begitu teh kabelah dieuna Wahabi
didominasiku orang Arab bari pikihna iya raja acak-acakan cek mazhab ceknya nama tuh rapi mantap kudu pa bisa-bisa sholat di Mekah mah satungtung kadenge bismillahna atawa harewosan urang ngamakmum lamun kadenge nah henteu mah urang henteu taklid ka mazhab Hanafi dek Syafi'i bae atuh teu sah salat urang datang ke Mekah langsung ngadenge imam Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim langsung ti Allahu Akbar antareh deui berarti teu bismillah Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin teu maca bismillah urang ngamakmum gadinya kudu taklid ke mazhab Hanafi atau Maliki lamun tetep bae urang Syafi'i teu sah ta urang salatna berjamaah jeung nyana lantaran cek mazhab urang mah Fatihah teh bismillahna ayatun minal Fatihah termasuk ayat Fatihah cak mazhab Hanafi malain dimimitianana ku alhamdulillahirabbil alamin ku ayana sakitu mun urang mazhab Syafi'i ngamakmum kajana teu maca bismillah tah nah ieu kurang berarti saayat atuh kurang saayat teu sah salat tapi lamun kadenge mah rata-ratana kadenge di Madinah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kadenge di Madinah mah hampir mun di Mekah nu dua kadenge nu saurang teh imam nu dua kadenge nah harewos atawa aya antare Allahu Akbar rada kebel karak alhamdulillahirabbil alamin tapi lamun nu saurang mah tah henteu geus dicirian ku kulatan saurang langsung mah magrib terutama Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin tah sing ade tah lah cenah kiai kula mah taklid teu bisa jangan nolak salat nuturkeun wah Allah wae geus emang siapa di dieu na kitu beres ieu salatna tuh aduh ini kumaha tuh pabelit tah bakos kitu lah sebodoh cenah tak nu bodoh mah sabenerna mah lobana dihampura Hamburan nu bodoh mah al-amila madhabalah nu bodoh mah teu puguh madhabna Lantak atuh maning nu bodoh ngan di akhirat nu bodoh mah bakalna hisabanana beda rada berat teh kunaon sia hirup sakitu kebelna teu daek ngaji ta eta tah sia deket pasantren deket kiai tapi sia bodoh ku betah sia mamawa bodoh eta tah bakal tah kunaon sia nu mantak teu ngaji cenah kula mah pabelit di pabrik bae ditaku saha sia di pabrik pabelit di kantor bae mani waktu jang ka aing jang beuteung sia bae nah eta tah nya ai dihampura ngan ka neraka sakedeung lah ku sebab teu daek belajar. Pertanyaan kedua, kumaha gimana kita membedakan harta yatim kieu? Dina sholawat ge lamun make harta yatim haram narimana tah. Fidyah. Jelema maot aya yatiman, kemudian tirkahna encan dibagikeun. Nah eta nyokot bae tina tirkah jual bae sawa setik jang biaya maot aya harta yatiman tadi dinya haram urang narimana haram gitu kene ngariung nu dipake ngariungna harta tirkah aya yatiman haram teh kos itu teh haram teu meunang urang ngadahar harta yatim atuh kudu kumaha tuh lamun aya harta yatiman mun urang dek ngariung tanya heula nanya Pak ya ini ngeriung jeruknya belinya dari mana uangnya kenapa kamu tanya-tanya gitu saya kan mau ngeriung kebetulan di keluarga kan masih ada yatim dari tirka apa dari masing-masing per kepala. Misalnya punya anaknya sendiri yang paling besar atau siapa yang nanggung jawab. Oh ini mah tirka katanya. Tirkanya udah dibagi belum? Belum. Haram. Kudu nanyakeun kudu ngabedakeunna kudu nanyakeun. Lamun urang teu nanyakeun
wobres bae haram. Kuduna kumaha kudu nu bagus sama mun aya harta yatiman cak nu panggedena geus tirka mah ulah waka dibagikeun lantaran aya nu yatim geus cak nu panggedena kakak bae nu tanggung jawab riungan mah paling sabaraha juta sih engke bayar ku sia kakak bloon tuh mah kitu teh tanggung jawab ku sorangan mantep kara tenang. Jadi lamun urang nyalateun shalawat aya yatiman jelas sebentar kiai teh sok nanya sabaraha anakna teu samarangan teh kiai nanya kos kitu teh sabaraha anakna cenah aya 6 anu pangleutik umur sabaraha umur aya meureun bangsat 5 genep tahun mah oh geus tirogaekeun tah kiai teh teu kanyahoan bae ku bat aya deui kiai nu nanya anakna sabaraha aya 6 kahiji kadua katilu erangdaan wah Kiai Golkar sama kos gitu. Aduh, masya Allah, macam-macam tuh. Jadi di jero nyalakeun teh tuh nyatanya sabaraha ieu ke anakna nu pangleutik teh sabaraha umur sakitu. Itu tah geus sakitu ge surti, geus berarti aya yatiman ieu. Tanyakeun mun leuwih bagus mah ieu biaya kematianna di mana. Oh, ruang riungna sih hade aya harta yatim nya. Tuh kitu. Ya, sebab begitu maot geus pindah milik, berarti ke ahli waris geus lain nu nyana deui. Begitu maot mobil lain nu nyana, motor lain nu nyana, kontrakan lain nu nyana, nu ahli waris. Kecuali keur hirup nanyana ngabejaan aing mun bae taya geus disiapkeun ta dana jang paeh aing teh nya atau jual beta mata kontrakan ta eta teh jang biaya paeh sanajan wasiat kos kitu teh jadi na eta teh ihtiyat berarti supaya keluarga teh mengetahui ulah aya cekcok sebab aya yatiman geus berarti geus diridokeun geus terketahui ku kabehan padahal batu geus teu jadi ku kumaha jeung geus maot ieu teh mah kecuali wasiat mere jang dirina mah tunggu geus eueuh teu jadi kitu nya jadi tanyakeun masalah soal yatim yukdau fahlun bil khosin Ki Zaid ribut jeung Ki Umar begitu ribut jago jasa permainan Ki Zaid besi Ki Zaid teh masya Allah begitu dicekel benang bobogaan beneran geus mau belati ya geus siap sempring wae jadi berarti buntu di sundatan jeung puhu-puhuna geus sirup geus teu berarti geus kos kitu mah sebab kejantananna telah hilang. Eta Ki Zaid normal kemudian ternyata begitu diteliti Ki Umar nu dipotong teh bobogaanana orenganan dikabiri haram teh dikabiri teh hewan dikabiri aya nu meunang aya nu henteu kumaha pamaksudanana eta teh hewan anu kitu meunang di dahar dagingna lamun nu teu meunang di dahar dagingna kaya ning ucing haram sebab nganiaya deuk naon atuh deuk naon eta ucing dikabiri sanajan nyana ngalintuhan awakna ja haram di daharna kecuali hayam dikabiri domba dikabiri munding dikabiri sapi dikabiri nah ieu ge kudu kanyahoan maksudna sia ieu nu mantak ngabiri deuk naon
dek dibutuhkeun teh lintuhna jang naon tuh ya jang dijual mahal hiji nomor kedua supaya engke lamun pakai korbanna ieu gede masalah maksudna dagingna supaya nikah masalah tapi lamun teu aya maksud kitu mah dikabiri haram tetap sebab di mana dikabiri kejantananana hilang geus kejantananana lamun awewe lamun lalaki dikabiri haram hukumna sakumaha kebodong kol dikabiri naon teh eta haram sakali deui ngabiri haram. Masya Allah di akhir zaman banyak ku embung-embung na boga anak mimiti awewe di KB geus di KB teh cocok ya teh timbul bintik-bintik atau leuleus atau macem-macem lah ka awak si awewe ya otomatis nu cocok ieu mah awewe mah lalakina dikabiri geus pamustungan biasa dek danaona nek nanaonan teh kos kitu haram dikabiri haram sanajan hewan ge dikabiri kudu boga maksud jangan gedean awakna dek dipake dagingna lamun sekadar resepan doang ngabiri haram sarua bae bareng diteliti ternyata Ki Umar teh horeng dikabiri ta eta teh begitu dipotong nu meunang ngabiri pan kudu dipotong deui tak Ki Zaid sedengkeun lu Ki Zaid mah normal tetep potong bae kenormalan nu Ki Zaid ieu ngisos males anu Ki Umar sanajan nu Ki Umar dikabiri sebab dikabiri mah aya keneh barang layuk to umpahlun bianinin ternyata orenganan nu Ki Umar teh peluh jadi ieu mah dongkrakna geus teu hudang peluh ngaranna tanyakeun ge ka awewe aya lalaki nya gagah nya ganteng nya sugihna kabina-bina gantengna pohara jasa gagah waringkas pohara jasa sehat tanya ka awewe kuari daek embung kawin jeung eta ngan bobogaana peluh asana cek awewe jang naoneun atuh aing ja aing mah butuh ge etana malekeun nu peluh teh malekeun awewe tah eta peluh sanajan peluh mun dirusak ku Ki Zaid nu Ki Zaidna normal balesanana tetep kenormalan Ki Zaid potong bae Masya Allah kos kitu nya Gusti Allah nu agung sing hade rusak ngarusak raga Ayuk tawan pun sahihun biak sama Ki Zaid ribut jeung Ki Umar ternyata anu dirusak ku Ki Zaid teh irung Ki Umar sedangkeun irung Ki Umar mah ponges emang geus ponges tadina kuari dipotong eta ku Ki Zaid teh irungna padahal mah fungsina teh ponges eta teh atawa mangpet irung teh mangpet kurang normal potong ku Ki Zaid nu Ki Zaid mah normal balesanana tetep irung deui sanajan nu Ki Zaidna normal wa udzunun samiun bi asma Ki Zaid ribut jeung Ki Umar kemudian eta ceulina nu Ki Umar teh dikereut barang ditaliti teh horenganan Ki Umar mah kurang denge atawa torek kanyahoan torek babari jeung mah nyaho torek babari ja lamun urang kapanggih jeung nu torek urang heuai tas di itu torek berarti puguh heuai pajar nanya aduh Masya Allah dada torek dirusak ya ku Ki Zaid teh ceulina torek padahal mah Ki Umar balas Ki Zaid
pukul Ki Zaid mah normal tetep bales baik sebab urusan celi ieu mangan sakala daunna nu ngadege mah lain daun geus daun mah kos kieu keneh bae disebut daun celi ieu teh nu ngadenge mah jerona geus eta mah urusan fungsi ngadenge jeung teu ngadenge hubungan jeung daun celi ketika daun celi dirusak ku Ki Zaid rusak deui nu Ki Zaid la ainun sahihatun bihadikatin umya'a ulah dipotong ulah dibales mata anu cager ku ngarusak siki mata anu buta. Zaid ribut jeung Ki Umar ternyata eleh giat ku Ki Zaid permainan Ki Umar haju dicokel ku Ki Umar atau ditusuk matana jas tak ieu teh begitu disidangkeun bales mata deui begitu diteliti horeng mata nu Ki Umar buta tah eta teh kumaha apa kudu dibales deui ku mata padahal mata nu Ki Zaid mah normal teu kudu tah mah teu kudu dibales mata Ki Zaid anu cager ku gara-gara ngarusak siki mata Ki Umar anu buta ke tamah urusanana engke kudu dibayar make harga bae sabaraha tah harga anu buta ke diharga wala lisanun natikun bi akhrasat kudu dirusak letah anu bisa ngomong ku gara-gara ngarusak letah anu pire letah anu gagu letah anu teu bisa ngomong dirusak ku Ki Umar teh ku Ki Zaid Ki Umar teh ternyata horenganan barang ditaliti punya taliti horenganan Ki Umar mah emang gagu ieu atawa pire ieu tak eta teh sanajan dikereut letah Ki Umar nu pire atawa nu gagu ieu teu bisa dibales dipotong deui letah Ki Zaid mun Ki Zaid normal ulah tamakos kitu mah wa piqol isin dikisosun jeung dina nyabut huntu eta ge sarua aya kisos artina di mana Ki Zaid nyabut huntu Ki Umar cabut deui lapi kasrihat tapi lamun dina dirusak doang mangan sakadar dipotongkeun doang teu kudu kisos bayar denda tamangkeuna walau qala asil sogirin lamun Ki Zaid nyabut huntu budak leutik lam yusir anu encan ompong eta mah paladomana pilhal teu kudu katempuhan harita lantaran budak leutik nu can umplak can ompong teh eta mah lamun dicabut engke bakal timbul deui bakal bijil deui tah mah tapi lamun aki-aki mah dicabut wah tuh terus ditangkap paeh moal budak leutik bedu can umplak cabut ku urang datang deui bakal huntu teh tapi lamun kitu aki-aki mah teu geus di mana-mana nyabut huntu budak nu can umplak tah eta mah teu kudu dikisos sebab eta mah engke bakal jadi deui bayar doang tah mah pain ja waktu nabatiha di mana malamun datang waktu jadi nadai bi ansakototil bawaki secara logor anu sasesana wa udah jeung dihitung dunah tanpa makluah hartina ieu mang kege datang deui tanpa dibedol ge bakal ragrag ieu bi ansakototil bawaki bakal na engke emang jadi deui tanpa urang dicabut ge bakal ragag eta mah memang bakal umplak isan ajan teu dicabut bakal umplak tah eta teu kudu bayar nu tadikeun wa qala ahlul basor jeung nyarita ahli basor ahli anu waspada nu jitu pasadal man batu ajabal kisosu hartina bian pasadal man batu di mana rusak nggon jadi nak wajib kisos lamun memang dirusak nate lain sekadar dibedol tapi dirusak nate jeung gugusina datang ka hese deui bakal jadi sebab upi jadieun gugusina kunyana ditebas wajib kisos sama itu gantung tama kos gitu masyaallah
wala yustawfalahu fi sugrihi teu bisa ditohonan budak letik teh dina dirusak tu hareupna. Nah ieu mah maksudna ieu datang ka kos kitu geus rapi geus anggeus geus naon deui coba kuat urusan kan nyiduh geus ka urusan keur salat hitut bae geus aya urusanana asup poe TKI kanggar rusak-rusak geus geus naon kitu geus sampurna mantak al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam di geus anggeus ya tinggal urangna bae hukum geus anggeus urang geus wisan buat tinggal salengkah dua lengkah deui ge urang ka kuburan tapi sabaraha hukum nu aya di otak urang nu urang nyaho aturan wajib sabaraha nu sunah sabaraha nu makruh sabaraha nu mubah sabaraha datang ka kolot jasa urang tereh paeh bodoh dibabawa bae eta ku betah jasa mamawa bodoh. Ada batak ya urang guru gaji abeh nyaho ieu wajib ieu haram ieu makruh ieu sunah ieu mubah ieu batil ieu soheh tah jadi ulun urang nyaho mah menghadap ka Allah na mantep. Jadi geus anggeus sagala rupa ge mun urang bodoh henteu makdur. Pan bodoh teh aya bodoh mazur, aya bodoh goer mazur, bodoh mazur teh dihampura ku Gusti Allah sanajan bodoh. Aya bodoh teh dihampura. Aya jelema teh bisa maca Fatihah ngan cicingna jauh ka kiai. Dihampura teh mata sebab hese jang belajar. Atawa jelema kakarak asup Islam, bodohna mazur keneh, sabisanya bae ge salatna. Mazur keneh dihampura. Dihampura mun paeh can bisa Fatihahnya na ma'dzur dihampura keneh. Ieu mah cicing di tengah-tengah lembur kiai sabung kiangna aya. Aya geus kiai de ka belah kaler aya ka kidul aya ka kulon aya ka wetan aya nu deukeut ge aya tapi nyana teu becus maca Fatihah goer ma'dzur. Ieu mah geus bae beuleumeun bae pokona mah. Belum itu kurang make bodoh kiai jang nanya aya jang belajar aya nyana teh daek belajar tah eta goer ma'dzur kos kitu teh dihampura ku Gusti Allah geus urang mah kuari mun bodoh goer ma'dzur lantaran kiai unggal polok sok aya bae eta si cenah kiaina kiai Golkar neangan nu lain Golkar buadag keneh geus Masya Allah mun bodoh kuari mun bodoh teu dihampura jaga ku Gusti Allah sebab aya jang tanyaeun aya jang belajar lamun di luhur gunung mah nyanana teu turun-turun ka handap hese kuari menyaritakeun di luhur gunung sebab di luhur gunung HP mah asup hanya belajar Fatihah teu bisa aya HP boga oh eta hubungan ka dieu ka ditu bisa mantak boro-boro di negara urang di kutub baik kuari mah di kutub geus didatangan ku jelema daerah kutub daerah anu tirisna kabina-bina panon poe ge paling ge ayana ge ngan sajam 2 jam tetap kuari geus dirajah ku manusia geus araya jelema di kutub Masya Allah hese kuari jang hayang ma'dzur bodoh na hese sebab di mana baik ayah jang tangan walau qala sina masgurin lamun ki Zaid nyabut huntu anu ompong nu umplak panabata lam yaskutil kisos haju jadi eta henteu gugur kisos fil azhari nurutkeun cekaul azhar beres urusan huntu tinggal ke urang nyaritakeun urusan ramo. Kumaha ieu mun ngarusak ramo? Na ieu bakal dicaritakeun walauna qosot yaduhu. Wallahu a'lam.